Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasalli wa wasallimu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maknane Allah wa rasuluhu a'lam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-ni'ma sitatu asya'a: al-islam wal qur'an wa muhammadur rasulullah wal afiyah was satru wal ghina anin nas. Al-hadis manane wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad wa bihaqiqatil ma'na. Wa qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa bi futuhil awliya'i wa syuhada'i wa salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkah inayah sareng iradahna Allah dina ieu kasempatan urang sadayana tiasa bermuajahah silaturahmi deui dina raraga tolak ilmu. Mugia sabab urang hadir kana ieu patempatan dina saena masing jadi saksi ingin dina poe kiamat atuh calikna urang dina ieu tempat muga-muga sing jadi sabab kana hasil ilmu nu manfaat kanggo bekal urang hirup ayeuna di alam dunia sampeureuh jaga di akhirat. Oke, muga-muga ku berkahna ieu riungan sagala hajat urang dikabul ku Allah Rabbul Alamin. Atuh musibah nu ditibakeun ku Allah ka diri urang masing-masing muga-muga sing dijadikeun kifarat kana dosa. Oke, di mana-mana urang sadayana titis tulis bagja diri ajal mapak umur maut disebatna muga-muga sing ditenan dina maut husnul khotimah yakni maut nyanak iman sinareng Islam amin ya rabbal alamin. Para bapak nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah dina ieu kasempatan abdi tiasa silaturahmi deui. Mugia sing jadi sabab kana meungkeut bageut jeung padeudeuh papada urang salaku jalma hirup ayeuna di alam dunia. Oke, muga-muga hadirna urang sararea kana ieu tempat teh sing kasupkeun golongan syakirin, golongan jalma nu bersyukur kana nikmat Allah Rabbul Alamin. Sabab loba kabina-bina nikmat Allah nu Allah dibikeun ka urang. Jeung urang geus pada muni ngasadayana di mana urang bersyukur kana nikmat Allah tinangtuna oge Allah bakal nambahan kana eta kanikmatan. Pidawuh Allah tadi dina Al-Qur'an, wa idz ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun seuk anjeun bersyukur karena nikmati kami cek Allah maka kami rek nambahan kana eta kanikmatan. Tapi sabalikna lamun seuk anjeun kufur nikmat poho kana hiji nikmat nu geus dibikeun ku Allah ka urang. Intina teu dipake sakumaha kahayang nu merekna. Syukur teh pan kitu. Hiji perkara nu dibikeun ku batur ka urang bari urang teh ngagunakeun sesuai jeung nu hayangeun nu merekna. Ari kufur mah sabalikna ditarimana mah ditarima ngan teu dipergunakeun eta kanikmatan teh sesuai jeung nu merekna, sesuai jeung kahayang nu merekna. Ku Allah dibere panon jeung paningalina. Allah nitah ka urang sabada ayeuna urang boga panon dibere jeung paningalina teh pake kana migawe kahadean. Edar ban kurang salah dipake. Dipake migawe kana perkara nu teu patil
aya manfaat. Malah mah nya urang ngaku dirina masing-masing mah dina jero hatena masing-masing yen panon nu ku urang ayeuna dibogaan titipan ti Allah jeung paningalina loba keneh dipake kufur nikmat tinimbang dipake syukur nikmat. Tah ayeuna penting ieu urang ngariung dina ieu patempatan ieu teh tandaning syukur urang ka Allah Rabbul Alamin boga suku bisa ngalengkah, boga leungeun bisa nyabak, boga panon jeung paningalina, boga ceuli jeung pangdengena, boga irung jeung pangangseuna, boga letah jeung rasana bisa ngarasakeun mana nu amis mana nu pahit. Tah penting ieu urang hadir ka pangajian teh saolah-olahna urang syukur kana nikmat Allah tina anggahota badan urang dibere kacageran ku Allah Rabbul Alamin. Sabab teu saeutik daninganan lamun rek nalungtik urang kana kahirupan jelema bogeun panon tapi teu ningali leungit pantah nikmatna. Panonna mah aya an sarua jeung urang mah bisa ningali manehna mah henteu. Sukuna mah aya an cara urang ngan teu bisa leumpang. Leungeunna mah ayaan ngan teu bisa gerak. Ceulina mah ayaan ngan teu pati ngadenge. Lain teu pati teu ngadenge. Itu pati mah ceulina ayaan pangdengena ayaan ngan teu pati ngadenge gitu. Model batur mah usum ngaji. Geus nyahoeun da teu kudu dibejaanina sampai keur ngaji gitu. Teu kudu. Dan geus di jadwal seolah-olah geus aya waktuna setiap malam Kamis hadir ka pangajian. Khusus kanu araya bari sase bari daek bari cager deh ya kade ulah nyalahkeun ngagero deh. Kemudian misalkan di kampung ieu setiap saminggu sakali hantem we di goroan bapak-bapak mangga ayeuna waktuna minggunan tong disalahkeun tah hayu teh ngagoroan gandeng tong disalahkeun. Alhamdulillah masih kena anu ngingetan ge pan jelema masih patna poho cenah. Al insan mahalul khoto wanisian tempatna salah jeung tempatna poho. Minggu kamari mingguan bisi penting ayeuna poho kana mingguan nya dibejaan deui. Hadir ngaji. Naon sih pangna diajak itu tujuanana khususna para kasepuhan di dieu ngajak urang hadir kana pangajian nu tadi diantarana supaya jelema teh ingat yen manehanana diberi kanikmatan ku Allah kudu disyukuran. Di antara syukuran teh urang hadir ngaji. Beh dituna di mana urang boga dosa insyaallah bakal kakiparatan ku ladang urang ngaji. Ganjaranana gede ka bina-bina ini ti imah ka pangajian. Tong jauh misalkan ti imah ka masjid teh 10 lengkah, hitung we hiji lengkahna teh 100 kahadean. Secara sengaja urang nyieun kahadean 100 rupa susah ka bina-bina. Hari kitu mah hadir ka pangajian mangkat di bumi niat lillahi ta'ala karena Allah maksudna. Ya karena Allah di dinya teh rupa-rupa aya karena Allah kapaksa. Maksudna karena Allah kapaksa teh kieu da jelema diawali tina kapaksa heula sararea ge. Ayeuna urang salat ayeuna teh sabada baheula hantem ku kolot urang dipaksa titah salat. Beh dituna ku guruna dititah salat. Ku babaturanna dititah salat. Dalam menteri paksa heula mah jelema moal biasa. Jadi moal bakal timbul biasa lamun teu kapaksa awalna, kapaksa we heula. Jadi ulah nyebutkeun ibadah teh mung nya teh urang mah cenah. Arek cara batur teh. Naon sabab sieun kaasup ria. Supaya bahasa rianya bahasa ria bergelut di masyarakat kunaon euy teh mingguan daya kata ria. Kunaon teh berjamaah mung yang disebut ria. Padahal lamun nek dibaca kitu ningali kana salah sawios pangendika ulama saha jelema nu ninggalkeun ibadah karena sieun ria bahwa ria eta jelema teh keur aya dina kaayaan ria. Lamun jelema ninggalkeun ibadah karena sieun ria eta ge ria sarua gitu. Jadi urang usum ibadah mah ketika berjamaah mangkat berjamaah ku batur disebut ria ge mangkat we. Da hate jelema mah teu aya nu bisa ngukur teuing bener ikhlas teuing bener karena naon-naon ge teu apal. Ulah monis we ka jelema mah kade. Batur sedekah ditembong-tembong belaan ku HP ayeuna mah di video mah. Tong monis ka eta jelema ria sabab can nyaho hatena eta jelema. Da jelema nu bisa ngukur kana jerona hate jelema. Anging kadirina jeung Maha Suci.
anu bisa ngukur hatena jelema. Kapenting ieu urang hadir ka pangajian seolah-olah syukuran kana nikmat Allah nu geus dibikeun ku Allah, khususna awak dibere kacageuran, tong boroning perkara badak dibere rieut lieur cenah teh. Cacak dibere rieut komo meureun mun dibere panyakit cara batur teu bisa lempang, dibere panyakit cara batur teu bisa ningali. Ya Allah mana teuing urang kasiksa hirup. Tamatakan di antarana sehat ieu teh nikmat nu pangbadagna ti Allah Rabbul Alamin nu dibikeun ka urang. Malah mah ninganan cek Sayyidina Ali karamallahu wajhah dina kitab Nasaihul Ibad bab sudasi, Sayyidina Ali nguningakeun nu dicarioskeun ku Imam Nawawi dina eta kitab. Malah cek sebagian mah eta teh cariosanana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidauhna an-nikmah ay a'damuha, ari pirang-pirang nikmat ay a'damuha tegasna mah nupang gede-gedena nikmat sitatu asya'a aya genep rupi. Mana nu genep teh al-Islam, nu kahiji Islam. Ta eta Islam teh nikmat nu pangbadagna. Untung kabina-bina penting ieu urang aya dina posisi Islam. Agama urang agama Islam. Alhamdulillah nu maha suci ngalungsurkeun urang, dilahirkeun urang di lingkungan Islam. Ibu urang Islam, aki urang Islam, nini urang Islam. Dan beda sing inget teh urang dilahirkeun di lingkungan Islam berarti Islam urang turunan. Di mana Islam urang turunan, urang kudu itikurih neangan carana kumaha supaya Islam urang sampurna. Sabab lamun urang ngagugu kana turunan moal bener. Ibarat ayeuna jelema beunghar kolotna, anakna belum tentu beunghar. Da teu saeutik anakna malarat gitu. Kolotna beunghar oge. Memang aya paribahasa di mana kolotna beunghar anak jadi raja. Di mana kolotna miskin di mana anakna kaya kolotna jadi babu bujang. Memang aya peribahasa seperti itu, tetapi lamun rek ditalungtik mah tong borok perkara akhirat, Islam pan termasuk ayeuna kategori perkara akhirat, cacak ning perkara dunia perkara dunia. Perkara dunia ayeuna kolotna beunghar belum tentu anakna beunghar. Makana urang kudu itikurih we. Ayeuna tah eta Islam teh hiji kanikmatan ti Allah nu kacida badagna jang urang. Kusabab sakitu atuh urang wajar jeung munasabah kudu nalungtik naon ari Islam. Heulaanan tong wakaf perkara anu panjang kadituna rukun Islam, syarat sah Islam, nepi ka naon wae perkara nu matak ngajadikeun sampurna eta kaislaman urang. Hartina we ku urang kudu ditalungtik. Bisi kaliru ngahartikeun Islam sarua jeung ngahartikeun kafir. Islam naon hartosna cobi? Arti harfiahna Islam teh pasrah. Lamun ceuk ukuran syariat ulama nama Islam teh al-Islam wa taslim al-inqiyad li awamirillah. Islam teh pasrah sumrah diri ka Allah Rabbul Alamin bari nurut kana naon rupa nu diparentahkeunana. Islam disebutna. Jadi lamun ceuk aya hiji jelema ngaku Islam tapi teu pasrah sumrah diri ka Allah Rabbul Alamin, beh dituna teu nurut kana naon rupa nu diparentahkeun ku Allah. Usum salat di mana ting kudu daek, usum ngaji di mana ting kudu daek init, zakat tara dikaluarkeun, puasa teu dilaksanakeun, ibadah haji teu mangkat, sanajan geus mampu jang mangkatna. Tah jelema nu kitu hampura sok sanajan nyicingan dina kaislaman tapi manehanana teu nurut kana perintah Allah, lempeng nama eta jelema kategori jalma kafir. Nauzubillahi min. Ta urang hayang naluntik Islam teh nepi ka Islam urang sampurna. Harti harfiahna heula we supaya urang ulah kaliru kadituna memahami tentang Islam. Islam teh tadi hartina pasrah sumrah diri ka Allah Rabbul Alamin bari nurut kana naon rupa nu diparentahkeunana, ninggalkeun kana sagala perkara nu dicarekna. Nu diparentahkeun ku Allah nu tadi diantarana salat nu 5 waktu teh kade ulah ditinggalkeun. Mampu berjamaah sok berjamaah, teu mampu sorangan-sorangan. Da hari berjamaah mah hukumna sunat muakkad. Sunat anu deukeut kana wajib gitu. Ngan lamun sekurang hayang fadilah badak sok berjamaah ulah nepi ka ngaharti